Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para bapak, para ibu, pinir sepuh hormatin simkuring, langkung tipayun hayu urang sami-sami majatkeun puji sindarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana mantena parantos maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kalih nikmat silaturahim dina raraga ngagelar acara serentampi bakal calon pangantin istri Neng Rifa ti Windu Herang. Insyaallah sekedap deui bakal diakad nikahkeun ka Cep Apip ti Citangtu putrina Bapak Robi mewah ibu ini. Pamudah-mudahan acara bade dipedar kenging ridho sinarang panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, pinir sepuh hormatin simkuring, manawi pribados ngadeg dina ieu acara selaku pangatur waktu penata acara neda ditawakuf sate acana margi pribados bade nyandak bahasana bahasa lembur bahasa Citangtu. Manawi kanggo ngawitan acara ieu hayu urang sami-sami urang maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kaki lanceuk Bapak RW Ono salaku petugas pangjayak calon panganten istri dihaturanan kanggo ngadugikeun laporanana. Kaki lanceuk Kang Ono waktos sinareng tempat disayogikeun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nu dipihormat kersana Saibul Bait Bapak Robi Bu ini sakulawargi. Nu dipihormat keluarga besar calon panganten istri di Windu Herang. Nu dipihormat para hadirin sadayana anu paratos sami sumping di patempatan. Salawat kali salam pamagi salamina tetap dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, oge ka urang selaku panganutna. Mugi-mugi jaga di yaumil akhir urang sadaya kaing sapaatna sareng diangkeun umat mantana, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sadayana nu simkuring pihormat, hapunten simkuring ngadeg dipayuneun para bapak wargi sadayana eta nyana kertas nami rombongan pangjayak keluarga besar calon panganten istri ti Windu Herang. Atuh dinarasan ieu simkuring bade ngaduikeun laporan terutama ke keluarga besar calon panganten pamegat Mas Robi oge kali lanceuk ini. Alhamdulillah tadi simkuring sang rombongan tilu jalmi tepatna opat sareng supir angkat ti dieu tabuh genep langkung sakedik tanggung 5 rebun-rebun disarengan ku ibun dongkap ka dapurna teh tabuh genep langkung 15 menit. Alhamdulillah cepet teh aya halangan halungan itu sanareng ieu. Alhamdulillah simkuring para kanca di rombongan ti dieu ditampi kalayan aya dina kabingahan. Oge di ditu simkuring ngadugikeun amanat, ngadugikeun tugas
nyaeta sejak ngajayat atanapi ngajemput keluargi calon panganten istri bapak tamuring sarang bapak walina kanggo tiasa kacandak tiasa sumping ka ieu patempatannya ka Citangtu uktosna ka ibu ini sarang Mas Robi di dia. Alhamdulillah laras eta Mas Robi ini eta calon besan teh laras mah eta beli lepat marge di ditu teh aya 3 tadi teh kuping teh nu hajatan teh beli lepat lebat gitu teh lepat nyandak tapi alhamdulillah laras cenah paustan ge laras cek paustan ge kitu mangga nyangakeun tugas abdi parantos rengse mung hapunten bilih abdi sang sararencangan dina ngalaksanakeun tugas eta aya kakirangan aya kaluputan sareng kalepatan nyuhunkeun dihapunten ti sadayana manawi eta Ki Adi laporan ti abdi saparakanca mugi tiasa ditampi. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Shadaqallahul adzim. Anu kupribados dipihormat Bapak Lurah Kepala Kelurahan Citangtu sareng sajunjang karawatna, anu kupribados dipihormat para tokoh agama, para alim ulama, para kiai, ustad sareng ustadzah, anu kupribados dipihormat para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, anu ngajantenkeun pupuhu ieu lembur. Teu hilap anu kupribados dipihormat sepuhna calon panganten pameget Bapak Robi miwah Ibu sakulawargi. Alhamdulillah dina enjing ieu pribados sarombongan di Windo Herang ngangkeut stil sarombongan di Windo Herang tiasa kempel dina enjing ieu di bumi na sahibul makosid tangtos pribados sarombongan ti Windo Herang bisa disebatkeun tamu, bisa disebatkeun semah, disebutkeun tamuna nyaeta bisa mungkin kudu dijamu, disebutkeun semahna tah eta teh nyaeta ngahesekeun kenu boga imah hapuntenna bae ka sepuhna Jang Robi di dieu. Pribados ngangkeut ngengkei ngabandeleut ti Windo Herang teu aya sanes nyaeta hoyong nyaksenan putri pribados anu jenenganana Neng Ripah. Kumargi pribados ngadangu Neng Ripah teh bade ditikahkeun di Citangtu. Nya pribados sakulawargi sareng wawargian sareng sepuhna nyaeta alhamdulillah parantos tiasa dongkap sadaya ka Citangtu deuna raraga nyaksenan pun anak nyaeta bade diakad tikahkeun. Para sepuh wargi sadayana pribados di dieu atas nami sepuhna calon panganten istri nyaeta Neng Ripah. Teu aya sanes tugas pribados bade nyanggakeun Neng Ripah ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal.
Pribados tengah gaduh-gaduh neng ripah ayeuna matos bade janten bagian kulawargi di dieu. Ku kituna ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim pribados nyanggakeun neng ripah teuna hate anu ikhlas teuna sanubari anu suci mangga nyanggakeun neng ripah. Namun hapunten bilih putri pribados seueur kakiranganana dena perkawis agama sareng diri gamakna dena agamana bisi kirang keimanan kirang ibadahna kirang sae hubungan sareng ka masyarakatanana mangga nyanggakeun kasepuhna di dieu ayeuna mah tos bakal jantan kulawargi di dieu teu kenging ngaraos ragu deui ngageuingkeun putri pribados. Anu kaduana putri pribados dena dedeg mah memang ageng tapi dena pengalaman rumah tanggi mah teu acan gaduh masih keneh nol tandana masih keneh asli parawan. Ku kituna bilih putri pribados dena masakna kirang kaangge masakan ala windu herang sang citangtu masakanana teu sapagodos sareng masakan citangtu mangga eta mah kantun diwurukan bae dina urusan masalah masak sareng sajabina. Ku kituna mudah-mudahan putri sareng putra bapa di dieu anu insyaallah jaga bakal didahupkeun nyaeta mudah-mudahan tiasa ngawangun rumah tanggi anu sakinah mawadah sareng warohmah. Ku kituna sakali deui pribados di dieu atas nami sepuhna neng ripah pribados nuhunkeun dihapunten tina sabudayaning kakirangan anu ku pribados didugikeun manawi dina bahasa kirang ngentep kuring mah sanes ahli bahasa janten imah ngan saukur lumayan bae lah manawi tiasa ka hartos kusadayana manawi sakitu ti pribados nasimillah wafatun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalan nikaha wa nadaba ilaih wa harrama sifaha wa wa'ada ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para kesepuhan wargi sadayana anu ku pribados dipihormat wabil khusus atu tatamu ti Kelurahan Windu Herang anu ku pribados dipihormat khususil khusus calon kedua mempelai anu ku pribados dipihormat langkung ti payun mangga urang sasarengan panjatkeun puja sinareng puji ka Gusti anu Maha Suci anu mana alhamdulillah kalayan kudrot sinareng irodat mantenanana urang sadaya dina enjing anu berbahagia ieu tiasa kempel ngariung bermuajaha dina acara seren tampi calon panganten sinareng urang nyaksenan insyaallah ke sakedap deui acara ijab sinareng kobul antawis Aapip sareng sepuhna Neng Ripa. Rahmat kalih salam pamudah-mudahan sapaposna dicurah limpahkeun ka panutan alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka sahabatna ka tabiin tabiatna oge pamudah-mudahan dugi leleberana ka urang sadaya salaku umatna sehingga pamudah-mudahan urang sadaya di yaumil akhir di yaumil kiamah diangkan umatna tur kenging syafaatul udma ti mantanana amin ya Allah ya rabbal alamin.
Para kasepuhan wargi sadaya, pribados jumarios nyandak asmana Bapak Robi kalih Ibu ini sakula wargi ngahaturkeun nuhun ka para sepuh wargi sadayana, wabil khusus pribados ngahaturkeun nuhun ka Bapak RW sareng Bapak RT sareng kasepuhan akemon anu parantos ngalaksanakeun tugas ti pribados kanggo ngajemput Bapak Wali oge ngajemput rombongan tatanggi kulawarginan Neng Ripa ti Windu Herang. Pamudah-mudahan kasayan Bapak RW sareng rombongan tadi kenging pangwaler ti Gusti Allah anu berlipat ganda. Oge anu salajengna pribados satu acana nampi maneh hapunten. Pribados oge ngahaturkeun nuhun ka sadaya panitia anu parantos ngiring ngabantos kana kaperyogian pribados ti awit saminggon kapangkarengulem dugikeun ka ayeuna geprakna jiga-jigana dugikeun ka ditan enjing beberesna. Pribados ngahaturkeun nuhun kana kasayan para sepuh wargi sadayana tos ngiring ngabantos ka kulawargi pribados ku mangrupi emutan tanagi oge ping duana ti para sepuh wargi sadayana. Pamudah-mudahan eta oge sami kenging pangwaler ti Gusti Allah anu berlipat ganda. Anu salajengna manawi anu inti pribados tadi ngawakilan sepuhna Cep Apip atanapi ngawakilan Bapak Robi kalih Ibu ini sakula wargi nampi kanggo nampi calon panganten istri da ari nampi salaresna mah engke ku Apip kobil tu lamun cek bahasa Arab lamun cek bahasa Sunda nama abdi nampi engke ijab kabul. Ngan dina leresan ieu manawi kamari ba'da asar calon panganten istri nama parantos dijemput tadi enjing ti enjing keneh tos di lamun dibahasa di dieu nama tos didangdanan dirarapi bade aya acara engke manawi kasiangnakeun acara adat ku kituna dina leresan ieu supados kakupingeun ku Pak Robi sareng Ibu ini sareng kulawargi da di kamari oge tos diserenkeun tos disumanggakeun ku kituna tadi tos disanggakeun ayeuna pribados ngawakilan sepuhna Cep Apip ti awitan ku ucapan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin abdi nampi Neng Ripa kalayan insyaallah tadi sakumaha disaurkeun bilih aya kakirangan dina cek pariposna dina urusan masak atapi urusan agama sareng dari gamana mangga kanggo kapayuna urang sami didik sami bimbing sami bina pamudah-mudahan aranjeunanana ke sabadana ngalaksanakeun ijab qabul tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawaddah oge warohmah. Nanging hapunten pribados sakulawargi di dieu teu tiasa nampi ngahormat sakumaha mistina ka tatamu kanu ngajajab calon panganten oge kanu ngajajab Bapak Wali pribados nuhunkeun dihapunten anu saageng-ageungna teu tiasa ngahormat sakumaha mistina. Saur tadi hari tamu mah kedah ditata kedah dijamu abdi hapunten bilih aya kakirangan engke dina ngajamu na para sepuh wargi sadayana datos katingali tuangeun leuteun matos aya ngan bilih kirang sapagodos sareng peraos rasa ti Windu Herang di Kelurahan Citangtuma ieu teh enak cenah di Windu Herang mah kurang kieu kieu janten abdi nuhunkeun dihapunten anu saageng-ageungna oge manawi Wilujeng Sumping di Kelurahan Citangtu ieu tepatna RT hiji lingkungan Pahing Kelurahan Citangtu RW 2 manawi kalebatna pami palih dituna RT genep eta sakedik RT 2 ieu perbatasan lingkungan Pahing sareng lingkungan Manis. Pribados sakali deui nuhunkeun dihapunten ka para sepuh wargi sadana tina sadaya kakirangan pribados nu salajengna manawi urang sami doakeun putra putri urang anu ke sakedap ngalaksanakeun ijab qabul pamudah-mudahan sabadan ijab qabul dipaparin
jodoh anu pasti ti Gusti sakinah mawaddah oge warohmah kapayuna pamudah-mudahan putra putri urang dipaparin turunan pamudah-mudahan dipaparin turunan putra putri anu soleh oge soleha rupinati pribados dicekapkeun sakitu hapunten anu saageng-agengna pribados cumarios teu tiasa entep seureuna da sanes ahli bahasa ieu mah etang-etang ngajejegan hapunten anu saageng-agengna akhirul kalam wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap. Yap kania ujang anu kasep buah ati nu dianti pisan ibu bapak sareng rai bingahna anu kalangkung bingah amar watasuta nya bingah kagiri-giri masing betah ngumbara di tempat anyar mangga sengakeun mangga kalungkeun kasep anaking ieu malati pangbagea ti ibu sareng bapak mugia hidap sareng putri ibu seungitna nyambuang dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lilahina ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta anta gasuna jami'a ya mujammalatiba ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa habibul ladzi turja syafa'atuhu wa habibul ladzi turja syafa'atuhu ala habibika khairil khalaqi kullihim ala habibika khairil khalaqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik
maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hadiniyah wa likuniyatin salahil hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatil kiram sawlillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala zaini kullihi walau karihal musyrikun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasawuna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'atu salihah. Amma ba'du, aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Desa Sajung Jangkarawatna anu kusimkuring dipihormat unsur lembaga BPD LPM RT RW sepuh pini sepuh sadayana dipihormat al-mukarramun far'alim ulama para kiai para sati dan dipihormat dua saksi kersana kesepuhan Pak Mas Duki sareng Pak Haji Abdullah nu dipihormat keluarga besar kedua calon mempelai yang berbahagia Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Puji wa syukur sanggakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat wa salam mugi dikucurkan ka Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, para sahabatna, tekantun ka urang sadaya salaku umatna mugi adina ridho barakallah Subhanahu wa taala jaga yaumil akhir
kenging syafaatun mati mantana amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, doakan kesadanya kedua calon pelai banding alaksanakan nikah ibadah ka Gusti Allah ditutur karena sunnahna mangrupi pernikahan mugia mendakan rumah tangga pikarudu kumantana sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Neng nyarios entos ka acan nyarios. Bismillahirrahmanirrahim. Lukmanul Hakim. Walian abdi nikahkeun abdi ka pameget anu nami Apipur Rahman kalayan kanggo mas kawin emas 10 gram sareng artos $20. Ditampi badai diwalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Naib, abdi wakil ka Bapak, tikahkeun Rai Abdi Nunam Aprilia binti Herman kapapengget anu nami Apipur Rahman bin Oga Margana kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 10 gram sareng artos $20 dibayar tunai. A'udzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Allah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin zawijuka wa unakihuka Apipur Rahman alama marallahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin wa tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Sarek Apipur Rahman bin Oga Margana bapak nikahkeun hidup ka isi anu nami Rifa Aprilia binti Herman anu walina Lukmanul Hakim. Pak Lukmanul Hakim selaku wali nikahna parantos wakil ka bapak pikeun nikahan kainana kalayan mas kawin emas 10 gram sareng artos $20 Amerika dibayar kontan. Abdi nampi nikah kari Pak Aprilia binti Herman kanggo abdi kalian nganggo mas kawin anu disebat dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khairin. Alhamdulillah pernikahan Apipur Rahman kaneng Rifa Aprilia pandosa. Saya sebagai suami istri tiasa menghasilkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mangga doa Pak. Allahumma sholli wa sallim ala wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa auladina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ya Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adim sultanik. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Apip wa Rifa kama alafta Adam wa Hawa kama alafta bainahuma Yusuf wa Julaiha kama alafta bainahuma Ali Khadijah Ali bin Abi Thalib wa Fatimah kama alafta bainahuma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma gfir lana dunubana wa kafir anna sayiatina wa tawafana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa apa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakum